perkawis sahur sareng berbuka gitu kinten-kinten anu sae teh kumaha gitu kan. Anu sae mah saur abdi. Mohon. Nu sae mah saur mah cenah. Nu deungeuna kumpul. Sareng teh kudu mayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balad ngador urang tiasa tepang deui di Romansa Ngador. Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa kempel deui, urang ngobrol deui seputar naon teh romansa di bulan Ramadan gitu. Romantika di bulan Ramadan. Sok sanaos urang teh aduh mene asa garari gitu nya. Karena sok dibawa sok garari ngeuning bibir itu terasa retak-retak. Terasa romeun. Terasa romeun. Ieu ti kolot teh asa garing. Karena sok dibawa. Engke lah. Ayeuna jam sakieu tos karaos gararing. Emang sahur jam sabaraha tadi? Tadi teh karasan tadi mah. Ada nyeleuk wae nya. Tos tarawih teh uprak-oprek kerebek deui lapat tabu 12 teh sahur deui. Jadi sahurna sanes tadi tabu satuan lah. Sahur teh. Jangan ayeuna teh leuleus. Ayeuna teh rumahnya eta ningali anak hayam di warnaan biasa hayam gegel di nu janda di SD nu pink nu biru aduh mun langsung abi ngebalieun eta dasian ebat dor diuapkeun dari warnana terus memang aya aturana oge upami telepat eta dina bab sahur teh Kang Agus janten kumanya nya urang taroskeun we ka ahlina gitu nya perkawis sahur sareng berbuka gitu kinten-kinten anu sae teh kumaha gitu kan. Anu sae mah saur abdi. Mohon. Nu sae mah saur mah cenah. Nu deungeuna kumpul. Sareng teh kudu mayar. Kolot aya. Deungeunnya komplit 4 sehat kali am. Eta nu sae banyak. Leres. Tah balad gador kinten-kinten saur anu kumaha anu ideal sareng kanggo berbuka anu ideal sapertos kumaha urang ngobrol sareng Pak Ustad sakumaha biasa urang di Romansa Ngador terus disarangan ku pangarsa Pak Ustad. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya saum kene ayeuna. Alhamdulillah saum atuh Ramadan. Insyaallah abi mah 29 hari. Tuh. Tos batal tuh acan. Acan atuh. Oh, abi mah tos Maghrib. 5:24 ya. Oh, nya kamarina. Harus kana ya kieu ya ke mah acan. Mohon. Iya teh perkawis sahur terutaminya pan aya nu karena begadang tadi sapertos Kang Agus sahur teh. Pok tabu satu atau sahur gitu kan. Atuh oyah kieu teh tos lungse gitu tebih kana buka tos lungse. Salarsa nu ideal sahur teh tabu sabaraha tuh kumaha? Saum 1 jam lah, 1 jam sebelum imsak. Tuh ya nama 1 jam sebelum imsak ngawitan saum. Ngawitan sahur nya. Mohon. Upami buka mah begitu aya adzan gitu. Namun adzanna sok pabeulitnya gitu masing-masing sok bare benten gitu. Ya mesti ieu adan, ieu acan, ya adan ya acan gitu. Tah ditandaan kumaha eta? Tah eta mah ari abdi mah sok nyana ka TPRI we gitu. Gitu. Dan setiap masjid terutama di Blok Tempe ada 10 masjid benten-benten ada nanti gitu. Waktu sampai maghrib tuh maghribnya gitu. Maghrib mah diantos ku sarea gitu. Saumnya ungkul ngantos puasanya bulan Ramadan ungkul. Ngantos adan maghrib teh. Gitu hari-hari biasa mah gitu. Tara hari-hari biasa mah gitu. Saya nama jadi supaya serempak gitu. Sok ngiring ke TPRI gitu. Upami anu idealna sapertos kumaha atau upami misalkan di bumi teh aya TV atau TV-na tos digadekeun. Ninggal tetangga. Tos buka can. Wah, ya namanya jadwal. Jadwal Jadwal pemerintah ada. Upami naon teh
matok karena anu ada nu ngawitan ya misalkan ke masjid A misalkan ayeuna tos ada nu sanes teu acan. Dugi ka kan adzan magrib teh nu ieu tos ada nu ieu teu acan dugi ka nyambung ka isya dan kene. Tinggal indukna nu mana? Iya ada di nama eut. Eta ngindukna ka nu mana? Tiasa ka nu ngawitan gitu, nu ngawitan ngong adan. Tinggal jadwalnya posin jadwal jam sabaraha tinggal jam urang jam sakitu we. Oh gitu lah. Kadang eta teh belum masuk misalkan maghrib jam 18 lebih 5 menit. Ya. Oh, eta misalkan hari ieu terus adzan jam 8.00 adzan sedangkan waktu maghrib lah jam 18 lebih 5. Nah, nginduklah karena lebih 5 we kitu. Karena jadwal nu tertera. Aya perah 5 menit. Mohon eta mereka bertanggung jawabkannya. Tah eta wede kana sahur hukumna sahur teh sapertos kumaha teh? Sunat hukumna sahur. Jadi sampai katakan sahur hukumnya sunat. Supados ada berkah gitu. Bersaurlah supados mendapat berkah gitu. Kadang ke lamun teu sahur kan aduh lapar tah. Salasa saurang teu sahur gitu. Tapi masuk di jantan alasan tabuh 12 tuh. Uang nah teh jadi sahur teh. Tah eta beuh kitu teu sahur sakitu. Beda sahurna jam 12-nya. Padahal sunat mah 1 jam sebelum imsak. Sahur udah sahurnya jam 12. Asal 12 jam we Jam 7 terus nagihnya. Jam 7 terus nagih geus lapar deui gitu. Kautamian dina sahur naon wae kinten-kinten Pak Ustaz tadi? Ya keutamaan menjaga karena kesehatan supaya tidak lapar, menjaga haus supaya tidak halap-halap dari antarusna keutamaan yang sahur. Upami teu sahur ge teu sawios bagintanya asal kiat we saumnanya. Mohon cuman tinggal kesunatkan lebar. Mohon aya pahalana Ada oge. pahala lagi. Dina Itu sahur mendatangkan keberkahan. Sahur hukumnya sunat. Laras. Upami kasiangan kumaha nah? Kasiangan tuh jantan perkawis asal. Kasiangan terus adan teh acan. Satu acan adan subuh misalnya. Atau jantan perkawis. Asal can adan ya. Misalkan- Patokan adan subuh gitu. Imsak persiapan. Oh, jantan upami Imsak teh persiapan beletin. Persiapan beletin. Mohon. Nah, gitu. Ieu nih Jujur aku Ya, gitu. Oh, iya mau. Ngus beletin. Wah, langsung Gitu. picon sahur. Malah mun kasiangan pas beletin masih kata masih tiasa, tiasa, ya? tiasa gitu. Subuh. Patokan azan subuh. Ajan subuh. aya aturan kieu kapungkur tos beletin nami garugah teh nih alah kumaha tuh geus nginum bungkul we cenah. Aya tiasa kan tiasa lah. 2 sama 3 kamu hari kata teh nyangu. Pan 10 menit orang makan mau 10 menitnya. Gitu, 10 menit biasa memberikan jeda gitu tina imsak keadaan teh 10 menit biasa gitu. Oh, eta perkawis aya geuningan anu kantos nguping sahur teh kedah diakhirkeun saurna teh kumaha ta? Akhirkeun maksudnya ulah jam 12 itu. 1 jam sebelum adzan bukan begitu. Oh gitu. Itu Ulah buat wengi teuing. lawang teuing gitu. Nyata menjaga eta ke lapar, halap-halap eta. Mohon. Untuk penjaga saum. Tak ieu mah satu acan adan maghrib teh tos pak buka lah cenah. Tapi kayak sekarang kayak Lain ari Kang Agus mah non teh sahur di dahulukan ya. non dipaneurikeun Ya. hari buka didahulukan. Pak. Mantap. Ayo nomor itu kayak bocor diurangi ya kebudayaan diurang. Kamu saum koju kon wah segala diayakeun Iya. Pas wae katanya mah cerot teh unggul bala-bala gitu tadi. Tasok itu mencaur tuh. Sami wae teu berkawis. Teu sawiosnya. Sawios. Oh, iya mah. Nya saya nama tuh tumaninahnya gitu. Kahoyong. Mohon gitu. Jadi memang 5 kesempurnaan gitu. 5 sehat. 5 sehat, 6 keberkahan. Biasana eta teh pas buka gitu teh Ya. pengurumnya nuju burang kali. Wah, pas pada buka teh. Dari kempelkeun teh geuning Mohon. kolak mah, buah mah. Sagala am pas tarawehnya. Males taraweh teh naon sabana? Sagala am teh. Sagala pos rapat we Gitu. mantap. Laras. Eta dianjurkeun ulah wareg teh gitu. Supaya menghilangkan karena itu ngantuk gitu. Mun ngantuk
taraweh kan horeap gitu. Leres. Tadi dina bab buka Pak Ustad, urang ningali we karena jadwal, ya karena jadwal nu tos ditangtoskeun. Misalkan jam genep langkung 5, misalkan 18.05, misalkan ta eta we sok sanaos di masjid tos adan. Misalkan mung ieu teh masih kena jam 18.00, tetapi orang mengacu karena jadwal harus ditangtoskeun eta upami aya jadwal. Tah upami anu sok resep naik gunung, sapertos Mang Basar kan resep pisan anjeunna mah. Nya. Kaleresan teu nyanak pisan alat waktos misalkan jam teu aya handphone parem Tadi leuweung ka masjid tebih dugi ka si adan teu ka dangu misalkan eta nyirianana waktos buka kumaha Pak Ustad? Ninggal matahari lah ada poek we gitu tah. Nya. Oh poek berarti jam 6 lebih sekian. Boleh kira karena mataharinya Gitu. pagi muncul eta terus tekengnya. Dina saur ge sami panginten. Sahur kayak gitu, Ulah keburu cang gitu. Sahur pas sahur adan heup. Gitu teh apal teh nya gitu tah. Janten karena ningali ka langit ya Ah, pas poek gitu. Kumaha mun ceudem. Pi hujanan mungkul, yo poek di leuweung. Ieu magrib acan gitu. Padahal eta teh Da katinggal tuh poek cedeum Ya, sareng gitu mah. gitu. Katinggal poek nyurupna non panon Panon poek. poek. Sareng meletekna panon poek katinggal. Mohon Kecuali memang ada ini keperingpeunan. Oh, nah poek. Si ngorek keperingpeunan ku tena. Tenda rugrug. Tena bro. Buka we jam 12 detik urang. Alasan eta. Epe cangkene wah can magrib. Can maghrib api-api eta. Nah, upami sok kadang aya halaman lepat waktos gitu kan. Misalkan ya urang teh terang ngong adan. Bobo pan juga tadi bobo dak ngong adan. Wah, magrib bok padahal masar. Pas keluar, geuning asar. Ada kumaha Pak Udah Ustad? hilafnya tahu. Gitu. Lajeng keur Flash. Hari emotnya terus iya terus piring. Walah itu nuan sugan teh magrib asar. Terus lanjut puasa. Pak Ustad, mangga bilih aya nu bade dirugikeun perkawis sahur sareng kautamianana terus waktos anu ideal kanggo sahur sareng waktos ideal kanggo buka sapertos kumaha kautamian buka sapertos kumaha buka teh anu saena kunaon heula gitu. Mangga bagi bade dirugikeun Ustad. Dina perkawis sahur di antaranya paling idealnya teh 1 jam sebelum azan gitu teh di antaranya gitu. Kadang ada aya anu menahan gitu nya teh kunaon ku imsak. Imsak bukan berarti harus tidak imsak lagi gitu. Sok gitu. Dan adan yang belum ada waktu untuk melaksanakan sahur diperbolehkan tadi antaranya gitu. Lajeng deui tina perkawis buka paling utama adalah kubahan tuangeun anu amis-amis. Korma, kolak, eta menyehatkan karena lambung. Leueut gitu nya teh leueut anu tong nu tiis nu dingin tina kulkas. Kitu eta di antarosna kitu. Saena buka. Lajeng di antaros katerangan hikmah tina buka teh memberikan kesenangan kabungahan ka urang. Ku hendakna buka. Dina saperti duniakeun kautamaan kerja menu puasa bakal paparin kabungah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyata bunga kubuka sokat beda saking yang kabuka ngaburuk kenapa ngabar kemana-mana gitu nengan maghrib gitu ayo coba teh kemana ka irigasi bolak teh pak duit pak 20.000 keur beli anu kemana ka irigasi gitu nya sagala dibelikeun keun nengan kabunga bunga ku adan gitu tadi atasna hiji deui Pak Ustad ieu mah pengalaman abdi pribadi nuju alit ka pungkur. Kuat buka mah kuat keneh kan we isa. Bade tarawih namanya buka. Kumaha tanu kitu Pak Ustad? Bukana isa. Dingkengke gitu ngebuka. Makruh gitu. Gitu makruh gitu. Jadi utamanya begitu adzan langsung buka eta. Gitu. Kan tengan teh naon? Adzan. Nah. Nimbulkeun kabunga coba lamun dengan isa da moal bungana ku magrib. Laras. Sok aya istilah
berbukalah dengan yang manis, pun tiap buka yang ngajak abi. Asem. Alhamdulillah. Aturun Pak Ustaz. Tapi Ngobrol kemana karep wae. Tapi ya obrolan orang ieu tangtos insyaallah aya manfaatna kanggo balad ngador kanggo urang sadayana. Oke insyaallah urang tiasa ngobrol-ngobrol deui dina episode anu sanes dina sanes waktos tetep dina romansa ngador. Hatur nuhun tong hilap di subscribe, di like, di share, di komen ngador 27. Sim kuring sadayana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Ustaz. Mengasabi-sabi. San,